Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Hanca dongeng judulna nyata Cipanon Indung karangan Gileksa. Tikaraos ayeuna nincak bagian ka-60 para wargi. Mangga kasuguri kaum dangu sadaya mangga ngaturkeun nuhun. Ulah kirang-kirang ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Atu dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Gileksa urang teraskeun. Ayeuna perkawis waktu cek urang Sunda dina waktu sewengi. Tah upami namina upami jam 1 tumorek, upami jam 2 janari leutik para wargi. Cek urang Sunda nya geus waktu janari leutik cenah ieu. Aduh ieu para mitra sadaya. Aduh apunten. Aduh jadi nyelak ya. Aduh mangga. Atuh waktu janari leutik para mitra sadaya keur memejeuna jemplang jembling kitu nya. Janari leutik nyaeta kirang langkung jam 2 para mitra kitu atuh. Mangga atuh urang teraskeun dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Gileksa ayeuna nincak bagian ka-60. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Gileksa. Mangga urang sami-sami para mitra ngabandungan ieu dongeng. Atuh mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna khususna pikeun diri Mang Jaya, umumna pikeun para kaum dangu sadaya. Para mitra kaum dangu mangga urang lajengkeun dongeng nu katunak. Sakumaha nu kauninga para wargi kasibukan juragan Sugana lamih dieu teh tambih seueur samalih nepi ka poho ka pamajikan. Manehna para mitra sadaya sibuk teuing di kantor kumargi boga cita-cita anu kacida pisan luhurna. Hayang ngamajukeun usahana samalih persaingan ge para wargi saingan ti babaturanana ti batur gawena. Atanapi ti sami-sami pemborong kalintang pisan seueurna. Ieu teh para wargi sadaya nimulkeun hal-hal memang sifat licik jeung sajabina muncul. Sapertos anu kauninga mimin harita teh nuju dipilari katerangan ku Yanto perkawis nu aya patula patali sareng urusan pemborong anu bade diajukeun ku Suganda. Borong anu bade diajukeun ku Suganda penawaranna sabaraha? Nya harita Yanto nyelidik sangkan anjeunna tiasa terang ngagunakeun mimin. Wilujeng ngadangukeun para wargi kumaha tiasa laksana tanapi henteu hayang Yanto, urang sami-sami bandungan we. Wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Gileksa. Barang Suganda datang harita teh mimin tuluy nyamperkeun bari jeung dareh-deh naker. Haturan Kang teu aya naon-naon di jalan? Rada elat sumping teh geuning. Harita ngabageakeun mimin kalayan someah teu baeud kawas biasana. Rada kahibur Sugana teh kacape henteu dirasa, hampura min akang ngelat deui yeuh. Pagawean teh aya nu gagal sabagian kapaksa diganti deui. Malah can beres kabeh mangkaning poe isu kudu disetorkeun ieu teh. Kapaksa balik ka imah teh mekel pigaweun ieu. Geus aya ge sangu min, akang lapar yeuh. Cek Sugana sok nuna tas dina meja tulis tuluy muru meja makan. Parantos saya gitu siang kene da emutan teh malam minggu mah tangtos siang kene mulihna. Da kamari akang tos janji bade nonton film. Tapi ayeuna mah gagal rupina teh wayah kieu ge na mere jebul geuning. Wayahna minyakeun we lah. Keun ge urang ngahaja hiburan jeung akang. Ayeuna mah akang na capek lebar ku proyek nu kacida gedena. Bisi beunang ku batur mangkaning teu milu tender teh loba anu milu tender teh saingan loba pisan. Cek Sugana terus nyang hareupan alasna. Sanggeus hayagi celebek dahar mimin nemal deui. Manehna milu dahar, mairan salakina. Jam disada 11 kali harita Sugana teu malire kana kacape. Gek diuk dina meja tulis berai muka tas tuluy digawe nuluykeun hanca nu tadi. Mimin mangahuleng we ngajentul dina kursi bari ngawaskeun nu keur digawe. Di luar meuni jempling hawa karasa tiis meuni mata kabulusan. Mimin ngageremet hatena asa teu diajenan ku salaki. Tapi ras inget kana janji jeung Yanto hatena teger deui. Sarta pitunuhun ge teu aya. Mimin boga niat rek ngadagoan salakina nepi kaberes digawe.
Mun geus beres manehna rek api-api miluman tuan beberes bari nanyakeun jumlah penawaran. Ari kana gawe nama nyaan salaki teh getol. Hanya kalwe katungkulkeun tuing ku pagawean teu malire kanu sejen-sejen. Muga-muga we hal ieu teh ulah katutuluyan. Sing buru-buru eureun. Nah kumaha surat nanya ari nu aya penawaran harga teh. Tapi ditanyakeun we ku aing engke. Atawa rek diabrik-abrik itu ku aing diilikan hiji-hiji. Ceuk hate Mimin bari tuluy heuai meunieu ditungku. Red sugana ngareret ka Mimin panon katara rada beureum lantaran geus capek jeung tunu. Min, nah ngajentul keneh dirinya, geura kulem atuh. Ieu teh geus wengi ieu teh ulah ngadaguan akang bisi kabeurangan. Ieu can pukureng 2 jam ieu, cek sugana nitah sare ka Mimin. Abdi mah siang sok monok Kang janten wayah kitu teh. Di acan tunuh, tak kumargi kitu sakantenana bade ngarencangan akang. Bili ngaraos keung, malum wengi sok jempling pisan. Ya tapi bieu juga nu geus tunuh atuh. Ceuk sugana deui bari neuteup. Sakedik tiasa keneh ditahan ugi ka 2 jam mah. Mangga we lajengkeun ngadamalna ulah ngamutan abdi. Nya kajeun atuh. Syukur aya dek ngabaturan mah. Cing atuh pangninyukeun si kopi min, ieu beak ieu. Sugana nyarita tuluy mikeun gelas nu kosong. Gap ku Mimin ditampanan tuluy nyumponan pamenta salakina. Ari sugana nuluykeun pagaweanana meni anteng teu luak lieu. Pukul 1 peuting pagawean sugana ka kararengse. Kertas ayang-ayangan keneh di meja sugana kaburu lieur. Sirah meni asa berat panon carpel suku leuleus jung nangtung tuluy heuai bari kuliah. Min, punten beresanya lebetin kana teh si akang tunu ya. Cek sugana sup ka kamar goledag kana kasur kere. Mimin ngentepan hangeteyep kana meja tulis kertas nu numpuk di pelong sakedeung tuluy dientepan bari dititenan hiji-hiji. Akhirna kapanggih aya tulisan nu ngeunang nandaan sarta yakin eta alangka penawaran ti PT Sinar Parahyangan sangkan tenderna meunang. Moal salah tangtu ieu nu dimaksud ku Yanto teh. Sabab teu aya di jumlah nu gede. Iwati ieu jeung suratna rapih deui. Masalah tangtu ite nu diteangan ku Yanto. Cek Mimin bari tuluy nyokot kertas kosong salamar. Kop kana pulpen gutrut nuliskeun angka penawaran anu sugana. Teu kungsi lila geus beres tuluy kertas ditilepan lep di kana kutangkeun. Sanggeus rengse meresan surat-surat Mimin ngaroris heula kunci janela. Malah pantoge ditempoan deui sanggeus ngarasa yakin yen pageuh kakara asup ka kamar kalayan ati-ati bisi kalakuan manehanana kanyahoan ku sugana. Tapi sugana mah geus tibrasare atuh Mimin tenang. Goledag ngagoler gigireun sugana memeh reupeureum neuteub heula kana beungeut sugana. Geus kitu ngarahuh bari menerkeun simut reup sare. Tuna heula kaayaan Mimin jeung sugana nu keur sarare tibra. Aina kocapkeun Yanto samulangna ti imah Mimin harita teh langsung balik ka imahna. Sanggeus tepi manehna ngatur-natur deui pikeun pilampaheun saterusna. Kira-kira pukul 5 sore Yanto indit deui bari jeung hatena bunga. Sabab geus kacipta yen manehna baris meunang hadiah nu lain lumayan ti dununganana. Rencana nu geus diatur ti angana sabagian geus dijalankeun kalayan lancar. Sarta hasilna nyugemakeun. Harita Yanto leumpang mapai trotoar di jalan bungur. Kaayaan matak resep jeung matak betah sabab langit lenglang taya aling-aling. Jalma balawiri jeung aya nu abrul-abrulan. Lolobana mah barudak ngora nu geus kaluar ti imahna nu rek arulin jalan-jalan ka wantu malem Minggu. Mun aing geus hasil ngajiret Mimin tangtu malem Minggu teh ulin jeung manehna ye. Gampang mau nu kitu mah sabab kalemahanna mah geus kanyahoan. Jeung deui lineuk pisan jigana teh. Asal boga pangikat we. Ceuk gerentas hate Yanto bari jongjon leumpang bangun anu taya karingrang. Ciptaanna kumalayang ka imah Mimin. Nyawang deui naon-naon nu geus diobrolkeun jeung Mimin. Teu karasa manehna tepi ka hiji parapatan. Teu jauh ti dinya aya hotel leutik sisi jalan sup ka pakarangan hotel. Tuluy nyampeurkeun ka bagian penerangan. Nanyakeun kamar dununganana sanggeus meunang katerangan anu jelas. Yanto asup bari rarat-reret, srog ka kamar nomor 11, sarta pantona nutup. Yanto ngajanteng bari ngadedengekeun di jero kamar tapi tetela jempling. Kamana jelemaananya aya keneh kitu di dieu atawa henteu?
Gerentes hatena tuluy kaketrok sababaraha kali kolotrak berai pantong muka. Lol hiji jalma jangkung badag geus rapih meunang dangdan, horeng padaeng dunungan Yanto. "Tah geuning datang. Nah lat-lat teuing Yanto." Padaeng mencerong ka Yanto nu nyerengeh bari asup lalaunan. "Ah, terselat sakieu pada, tacan magrib atuh. Bade angkat ka mana tos saged, Pak? Bade ka pesta deui?" Ceuk Yanto lomana keur jeung dunungan teh. Teu kawas nu sejen sok mamanapan bari ngomongna sopan. "Aya acara di Hotel Indonesia rek narima tamu ti luar negeri, waya hubungan jeung usaha urang. Tapi eta mah lain urusan maneh Yanto, sok diuk. Saya rek nanyakeun tina hasil tugas maneh." Padaeng nunjuk kana kursi leutik, kana kursi deukeut meja leutik. Manehna sorangan diuk dina kasur bari milihan buku nu ngayang dina tas. Jiga nu diubrak-abrik gek Yanto diuk. "Beres Pak lah. Kari narima hasilna we, tapi abdi perlu biaya nu cekap ieu sabab pamajikan si Sugana rek sakalian diheureukeun. Abdi geus janji ka manehna yen rek mere hadiah nu lumayan, pikeun pamulang tarima kana jasana nu gede, tak kitu Pak?" Ceuk Yanto langsung nyaritakeun hasil pagaweanana. Padaeng can wakane malan kawas nu tas nu teu dinas nyang hareupan Yanto. Yanto teu mikirkeun hal eta sabab geus apal kana adat nu jadi dunungan. Sanggeus rada lila pok padaeng nanya leungeun katuhu nyekel buku kanel. "Sabaraha butuhna duit? Jeung kumaha rencana maneh?" "Anu butuh 250.000 we kanggo kalancaran usaha abdi dina maluruh usaha si Sugana. Eta artos kanggo hadiah nu dipasikeun ka pamajikan si Sugana. Abdi geus janji sabab mun teu kitu tujuan moal ka hontal, Pak." "Nah yakin ku jalan kitu bisa hasil kalayan aman?" "Kade sia." "Yakin Pak. Marga abdi tos apal kana adatna sareng sifatna. Pamajikan si Sugana jelema mata duitan. Jeung aya sifat elodan di Pak. Babari kapangaruhan, pokona malah mun aya naon-naon abdi tanggung jawab lah." Yanto nepak dada nemongkeun wawane nu leber. Sanggeus nyang hareupan sagala rupa hal anu bakal kajadian. Hal ieu pisan nu ngajadikeun padaeng percaya ka Yanto sarta jadi pagawe nu dipikanya pisan. "Syukur ari kitu mah. Jalankeun kalayan amanya. Poe Senin pas sore kudu geus katarima ieu sabab penawaran nu urang. Poe Salasa rek distorkeun. Mun butuh duit menta ka Pawirja." "Mangapa tapi aya sarupi deui nu bade dilaporkeun teh, Pak?" Ceuk Yanto nyeh seuri leutik panon melong ka padaeng. "Aya naon deui?" "Nah can cukup sakitu. Perkara duit bisa direngsekeun jeung Pawirja. Butuh sabaraha wae ge, bisa nyokot." Ceuk padaeng ngajentrekeun deui bisi Yanto can ngartieun. "Oh, sanes kitu Pak eta mimin Pak." "Nah kitu. Geulis Pak." Yanto nyerenge. Padaeng molohok bari kerung can ngartieun kana omongan Yanto. "Kumaha maksud maneh teh saha ari mimin teh deui?" "Sun pamajikan Sugana jigana mah pamajikan nu kadua Pak. Sabab umurna jauh pisan bedana jeung jadi salaki." "Wah, yahut Pak kieu Pak." Ceuk Yanto bari ngacongkeun jempolna, bari nyipitkeun panon sabeula. Ngadenge laporan ti Yanto kitu pamadaeng tuluy nyarita. "Yanto, keur waktu ieu mah saya teu butuh ku awewe euy, komo ari pamajikan si Sugana mah. Nu dibutuhkeun ku saya hayang ngancurkeun usaha si Sugana, sina bangkrut. Sabab manehna gagabah, solo goto handap teuing ngajukeun penawaran tina tender. Hal ieu teh yakin bakal ngaruksa ka urang. Jeung kanuliana, sabab lamun lalampahan si Sugana kitu saterusna, urang bisa bangkrut euy. Keurna naon meureun? Menang tender gae hasilna eueuh mah. Usahapan kudu boga bati euy." Ceuk padaeng manehna tetep keur mikiran perusahaan nu dijalankeun ku Sugana lantaran dianggapna ngaruksak harga. "Kumaha atuh ayeuna Pak lebar diantep mah geus lindeuk." "Butuh mah santok ke kumaneh atuh. Resiko tanggung jawab maneh sorangan. Nu dibutuhkeun ku saya lain pamajikanana usahana. Mun bisa mah PT Sinar Parahyangan kudu kabeuli ku saya euy." Yanto olohok ka karaharita ngadenge padaeng nyarita kitu. Sabab biasana mah tara luluasan kitu najan meunang kateungeunah ti babaturan ege. Sabab bersaing dina usaha mah geus biasa asal sehat jeung jujur. "Nah teu lepat ka sauran teh Pak?" Yanto nanya penasaran. Teu salah. Sabab memang euy kudu kitu tujuan saya teh. Kulantaran kitu maneh kudu bener-bener dina ngajalankeun tugas. Kudu hasil kalayan hade. Mun tujuan urang ka hontal, usaha urang bisa maju deui. Maneh geus tangtu meunang hadiah nu cukup.
cek Padaeng deui leuwih daria lantaran manehna bener-bener nyeri hate ku tindakan Sugana. Yanto teh tambah penasaran nu tadina moal lila jadi panjang cacarita. Pami kitu mah kahartos tupa mangalah abdi bade usaha sateka pola kanggo ngawujudkeun tujuan Padaeng. Nanging abdi penasaran ye naon anu ngadorong manah Padaeng ye. Dugi kakagunan maksad gitu. Margi nu kaemut ku abdi upami nu jadi sababna urang mung sakadar Padaeng ngelehkeun tender, teu kadah duga kitu, Pak. Kieu Yanto. Saya rek nyaritakeun hiji lalakon ponok euy. Tapi panjang akibatna. Jeung lila karasa tapakna. Waktu saya memeh ka Jakarta, saya pernah magihian hiji pengusaha nu sipatna teu beda jeung si Sugana. Harita saya boga usaha di Bandung, dina widang nu sarua jeung ayeuna. Usaha saya maju, borongan unggal tahun menang, tapi sabada ngadeg hiji PT di Jalan Surapati. Usaha saya terus-terusan turun euy, malah nepi ka bangkrutna. Saya nyeri hate, tuluy nalungtik sabab-sababna, tapi tetela kasalahan lain dina awak sorangan. Hartina mah lain ti pihak perusahaan nu cekel ku saya. Tapi kalakuan sasama pengusaha nu teu boga kira-kira. Manehna nawarkeun harga nu jauh leuwih murah batan harga umum. Tangtu we manehna terus-terusan unggul dina merebutkeun tender. Sabab penawaran bener-bener murah, akibatna perusahaan saya terus turun. Teu boga harapan kana menyat deui. Mun aya oge proyek garapeun halain hasil tender, ukur pamerean ti eta perusahaan, nu hasilna geus yakin ukur saeutik. Atuh ngaranna ge dialas. Dialas ku manehna, da borongan nu diborongkeun deui atuh. Sebagian tina biayanya dicokot ku manehanana. Keur kauntunganana. Tak kulantaran kitu ayeuna saya hayang ngancurkeun usaha si Sugana. Lantaran ingat kana lalakon di Bandung. Padaeng ngepeulkeun peureub dina dasar hatena mah. Kawas-kawas anu keur nyidem hiji kakeuheul nu geus karatan. Ayeuna budal sabab asa aya jalan. Yanto beuki panasaran manehna kurang ngarti pok nanya deui. Naon hubunganana sareng lalakon Padaeng sareng Pasugana? Perusahaan nu bareto ngaruksa ka saya waktu di Bandung, direkturna si Sugana. Cara usahana kitu deui, sarua jiga ayeuna. Tadu masarkan hal eta saya boga kayakinan. Yen Sugana nu bareto sarua jeung Sugana nu ayeuna. Da bongan manehna kungsi ngabejakeun. Yen si Sugana asalna ti Bandung. Yakin eta teh musuhnya saya. Cek Padaeng bari pepeta beungeut katara geuneuh bener-bener amakna. Jadi bapak teh rek balas dendamnya. Lain rek balas dendam. Tapi rek ngarebut sukses saya nu geus diancurkeun si Sugana. Manehna bisa unggul di Bandung, tapi teu bisa di Jakarta mah. Manehna kudu ancur, saya kudu laksana ngajabal perusahaan si Sugana. Sabab mun diantep, usaha saya hancur di kawas bareto. Tak kitu lalakonna euy. Yanto, ngarti maneh? Cek Pasugana. Apunten, cek Padaeng leuwih daria cirining niat geus buleud. Lantaran boga kanyeri dina hatena nu kungsi dilindih ku Sugana widang usahana. Kepa abdi mah tacan ngartos ye. Nah, atuh make kagungan maksad kitu, nah perlu ngajalankeun cara kitu teh pikeun ngelehkeun saingan. Nah teu usah heula pikeun ngarengsekeun masalah ieu ku jalan badami langsung. Hahaha, teu bisa Yanto. Sabab saya bareto saya geus usaha secara terang-terangan. Nepungan si Sugana pikeun ngabadamikeun masalah eta. Malah matak dibarengan jeung babaturan nu sanasib. Tapi hasilna kalah kamatak tambah peurih euy kana ati. Sabab manehna tetep dina pamadegan, nyekel prinsip pribadi nu teu bisa digamahan ku nu lian. Taina ge kitu, si Sugana moal ngarobah carana dina usaha. Sabab geus ngarasa yakin yen cara kitu teh pikeun manehna mah hade. Bisa ngadatangkeun untung nu lain saeutik, sarta usahana baris maju dina waktu nu sasingket-singketna. Tapi si Sugana teu sadar. Yen carana kitu teh maehan nu geus aya. Ngaruksa ka babaturan nu usaha dina widang anu sarua. Tak kulantaran kitu hiji-hijina jalan pikeun ngawarasi Sugana kudu diancurkeun usahana, ulah menang tender, jeung kudu bangkrut sakalian. Mun parang rek dibeuli ku saya perusahaanana. Tak kitu euy Yanto. Yanto ngahulang. Manehna kakarasnya harita yen dunungan manehna teh geus wawuh leuwih ti heula ka Sugana. Sarta boga lalakon pribadi nu teu bisa dipopohokeun. Tiga negara ini butuh duit teangan pawirja. Tapi kade euy, masalah nu bieu dicaritakeun ulah keruh kanudian. Bisi matak jadi goreng balukarna. Mun aya naon-naon maneh kudu tanggung jawab sia.
Padaeng nita idit kayanto ulah lila teuing cicing didinya. Mah atuh Pak. Abi mah siap kanggo ngajalankeun sadaya tugas di Padaeng. Permios bade wangsul Pak. Yanto ngahuleung. Juga idit jalankeun tugas sing bener. Mah Pak. Leos Yanto init ninggalkeun Padaeng ayeuna manehna ngarti kana maksud jeung tujuan Padaeng. Lantaran bieu geus nyaho kana lalakonna, Yanto teu nyangka yen Padaeng geus wawuh jeung sugana sabab kungsi babarengan usaha di Bandung dina widang anu sarua. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Teu kungsi lila Yanto geus aya di jalan leumpang sorangan jiga nu keur ulin jalan-jalan. Yanto ngahaja teu mawa motor lantaran hayang laluasa ulin bari ngajag-jaggeun tuur. Sajeroning leumpang teh Yanto teu oleh mikiran mimin da geus yakin Padaeng mah teu butuheun. Wah, mun kitu carana mah aing kudu soson-soson adeuketan mimin ye. Sangkan beunang ku aing. Bagja temen mun geus hasil babarengan jeung manehna. Moal ngerakeun sigana teh. Tapi sameme senang-senang jeung mimin lah tugas aing kudu rengseh heula. Ngara bebas tina tanggung jawab ka Padaeng. Tapi kumamun kanyawan ku salakina nya. Yanto ngusap tarangna. Mikiran pilampaheun tapi can parat pipikiranana ras inget kana amanat Padaeng. Yen manehna kudu nyokot duit di Kawirja. Atuh lamunan ngeunaan mimin buyar leok mengkol ka jalan Garuda rek ka imah Wirja. Teu kacatur tepungna jeung Wirja Yanto geus balik deui bari mawa duit lobana keur. Manehna menta 400.000 ka Wirja bebeja nama keur biaya nalungtik sugana. Sakalian ngan jumlah panawaran. Pikeun meunangkeun tender, Yanto bunga hatena sabab geus ngantongan duit anu kacida lobana. Kocapkeun isukna poe Minggu Yanto nyumponan janji ka mimin yen poe Minggu rek nepungan. Mun sugana aya di imah moal tulus, mun sugana indit Yanto rek asup ka imah. Sanggeus tarapti celak kana motor dius ngajugjug ka imah mimin. Jam 8 geus tepi ka hareupeun imah mimin tuluy nyalingker ka Nubuni. Panon melong ka imah mimin tetela panto garasi muka. Sarta sedan sugana eueuh Yanto bungaheun manehna geus bisa neguh. Tangtu sugana init ka kantor sabab kamari meunang katerangan ti mimin. Najan Minggu gesok init da loba pagawean. Bagja ye. Si sugana eueuh di imahna aing bisa asup ye. Ceuk kieu teh Yanto tuluy leumpang bari heheotan. Hatena senang bakal meunang hadiah ti Padaeng mun bukti penawaran sugana geus kanyahoan. Barang geus tepi kana teras Yanto mencet bea torojol mimin kaluar. Paroman bear marah mainana kenusu ka ati. Jauh keneh ge mimin teh geus neguh. Yen udah datang teh tangtu Yanto atuh barang berai muka panto langsung nita asup ka Yanto. Makan salik Yanto. Terus diantos ti anjing keneh ku abdi. Mangga Bu hatur nuhun. Duit pasugana aya di bumi. Ceuk Yanto bari gek diuk hatena can yakin bisi sugana aya di imah. Teu aya nuju ka kantor. Saurna bade ngarengsekeun perkawis tender teh. Da anjing kedah tos distorkeun. Nanging kedah salempangnya. Margi sagala rupina tos beres, kantu nampi hadiahna we. Cek mimin bari seuri. Manehna melong ka Yanto nu sarua nyerengeh bunga. Nah leres Bu, mana atuh ayeuna? Kantos kedapnya. Mimin ngojengkang ka jero tekung silila balik deui bari mawa kertas di tilepan. Song dibikeun ka Yanto, Yanto menigiak nampanan tuluy dibuka sarta diilikan apik naker. Tah leres ieu. Hatur nuhun kana bantuan ti ibu nanging kumari pasugana uningaeun atana pinte. Kade bili matak cilaka. Teu uningaeun margi nyanakna wengi. Pokona mah beres lah. Nuhun atuh. Lajeng kumahanya nah bade nampi artosna tanapi palai mangrupi barang. Pamikersan nampi artosna ieu tiasa ye katampi ku ibu. Palai mangrupi barang kedah ngiring ka toko. Ceuk Yanto bari ngasupkeun kertas catatan kana saku. Kusiwal ngabijilkeun dompet nu metet ku duit, mimin deg-degan hatena kaweur. Pamitos aya mah ku artos ge sabios lah. Ceuk mimin ngarasa bungah nempo duit nu jaleger keneh, panona cahayaan. Ya nuhun atuh mangga atuh nyangakeun. Ya artos kanggo hadiah ti abdi minangka pamulang tarima kana bantuan ti ibu nu kalintang ageungna. Hatur nuhun ditampinya. Mimin ngarabu duit nu dibikeun ku Yanto, lep ka jero kutang. Katara nyenul meusan ku Yanto kareret nyeh seuri tuluy narik napas jero hatena deg-degan.
Upami ibu kersa ngabantu ka abdi, ibu sanesa kali wae keng artos. Unggal aya tender, abdi bade nyuhunkeun jumlah penawaran ti Pasuganda. Salajengna ibu baris nampi imbalan nu langkung ageng. Yanto ngabibita deui ka Mimin, hatena ngarasa teteg sabab Mimin bener-bener daek ngabantu ka manehanana. Mangga ku abdi dibantuan, moal sasalah upami kitu mah. Pila kadarna ningali kana catetan, teu ngomoda-moda acan tangtos abdi mah sayagi kanggo ngabantu ka salira. Ceuk Mimin nemongkeun kasanggupanana. Sanyana mah Mimin teu ngarti naon sababna Yanto jiga nu butuh pisan ku eta angka. Tapi rek nanyakeun teh era bisi magarkeun belegung. Nu penting mah sanggeus meunang duit hatena bunga. Teu inget jeung teu nyaho yen kalakuanana ngaruksak usaha salaki. Kalakuan Mimin kieu teh hal lain samata-mata hianat ka salaki. Tapi kahijina mah ku bodo taya kanyaho, kaduana kabong roe kupang bibita ti Yanto. Nuhun atuh buah, keun ge upami aya ka dieu nya abdi bade ka dieu deui nuhunkeun nu sapertos kieu. Ayeuna mah bade premios heula bade wangsul kanggo ngalaporkeun ieu ka dunungan. Yanto teu daekeun lila di dinya sabab bisi datang manten Sugana. Kieu heula abdi mah aya nu dibade didugikeun. Sok calik sing tenang atuh ulah rurusuhan teuing da teu aya naon-naon. Mimin ngahalangan. Badai pikir senaon, Bu? Mangga saurkeun. Yanto diuk deui. Kieu nya, tingawitan ayeuna ulah nyebatkeun ibu ka abdinya isin sarta kirang pantes lah. Sebat we wasta abdi Mimin. Atuh kaduana aya nu bade ditaroskeun ari serat nu dicana ku Yanto, ti saha nu salaresna? Ceuk Mimin dari pisan manehna hayang nyaho nu ngirimna surat. Oh mangga ti ayeuna mah nyebat ibu lah. Nuhun kana kasayan manah salira nu tos ngabantu kana perjuangan abdi. Atuh salajengna perkawi serat penawaran teh saleresna mah sanes ti abdi. Oge sanes ti dunungan abdi nanging ti hiji perusahaan nu bade ngabangun. Lajeng ditawiskeun ka dunungan abdi, ti dunungan abdi dioperkeun ka Pasugana. Janten serat nu dibantun ku abdi ka dieu teh sanes ti dunungan abdi, mung sakadar ngadugikeun manawi ku Pasugana ka manah kitu maksad teh. Jawab Yanto pepeta. Nerangkeun ngeunaan surat nu ti heula dibikeun teh. Oh, janten kitunya ka hartos upami kitu mah atuh. Tadina abdi teh gaduh sangkian nya nu bade dibangun teh nu bade ngabangun teh dunungan Yanto. Sanes kitu. Sama lima. Dunungan abdi ge sami nuju ngajukeun penawaran harga, sami sareng Pasugana. Kitu maksa dunungan abdi oge. Nanging ulah seueur saur ka Pasugana bili bendu. Pokona mah ibuna sareng beres we lah nampi hadiah ti abdi. Tong ibu atulah Mimin kitu. Oh mun Mimin mah terang beres we. Ceuk Yanto tuluy nyerenge. Panon melong ka Mimin atuh menilu menyap Mimin teh para mitra asa teu puguh rarasaan. Sing percanten lah. Pokona abdi mah moal geru sanaos ka salaki oge. Mali abdi nganuhunkeun ka Yanto nu tos nulungan ka abdi. Saparentosna patepang sareng Yanto abdi teh teu keung teuing dunya teh meni asa ngalegaan. Mimin beuki wani nyaritana. Yanto teu kaurejung rek balik oge kahalangan bae ku Mimin anu terus ngajakan ngobrol. Akhirna Yanto uplek ngobrol jeung Mimin, meuni sagala dicaritakeun nu panungtungan mah Yanto janji ka Mimin. Yen dina hiji mangsa rek ngahaja nyamper Mimin tuluy ulin jalan-jalan ka tempat-tempat hiburan. Mimin bungaheun beuki nyaah jeung masket ka Yanto nu pinter ngahibur hatena. Saterusna Yanto amitan leos balik bari mawa hate nu bagus. Para mitra anu mulia, kocapkeun Mimin sanggeus ditinggalkeun ku Yanto meuni teu sirikna surat. Lantaran narima duit cukup loba, samemehna mah teu kasawang yen Yanto bakal nya-nya nyumponan jangjina. Ayeuna pikiran Mimin muka yen hirup di Jakarta leuwih gampang batan di Bandung. Sabab Mimin leuwih satuhu ka ku jalma anu make cara-cara salah. Jeung tibatan ngagugu kana karep Sugana nu nya-nya usaha kalayan halal. Duit nu geus katarima ku Mimin ngarobah pamadegan. Mareuman panon batin anu sakuduna mah bisa misahkeun antara bener jeung salah, antara halal jeung haram. Tuh heuning para mitra sadaya. Harta atanapi duit para mitra nimbulkeun poekna panon batin. Janten kumargi harta atanapi duit ieu sanes nu mawa kabagjaan para wargi sadaya malah mah mareuman panon batin. Dugi ka antukna anjeunna teu terang mana batal mana haram.
teu terang mana nu salah jeung nu bener para wargi sadaya. Nu digugu teh kahayang batin sorangan ceuk pamikirna eta nu dituju. Kumargi kalimpudan ku hawa dunya teh para wargi sadaya. Ieu para wargi nu kedah diemutkeun upami dilenyepan aduh luar biasa jerona. Margi harta moal matak mawa kabagjaan upami dicandakna model kieu para wargi sadaya. Namun upami harta para wargi kenging tina jalan halal. Terus ku urang para mitra digunakeun sakumaha mistina insyaallah para wargi. Ieu harta matak mawa kabagjaan. Tapi lamun model mimin anjeunna menang harta tina model kitu, kalah ka matak cilaka para wargi. Wangga kumaha balukarna? Urang teras keneh dongengna para wargi. Namun urang kedah emut yen sing sakur kalakuan atanapi pada melan urang nu nincak dina salah tangtos aya balitunganana. Atuh teu karaos cenah di dunya, baris karaos engke dijaga di akhirat. Jaga di akhirat baris karaos margi balitunganna mah aya, kedah dibalitungkeun ku urang. Kitu mangga urang teraskeun para wargi. Tapi memang kasang tukang mimin kurang kuat. Manehna leuwih musirkeun pikiran kana duit jeung harta bana. Batan kana cara-cara menangkeunana. Jalana menangkeun duit teu dipikiran nu penting mah duit anu geus jadi kanyataan kitu pamadegan mimin harita. Geuning teu kudu digawe nepi ka peuting ari niat rek meunang duit mah. Ku jalan cicing di imah ge duit teh datang sorangan. Mun kitu mah Kang Sugana teh bodo, pinter omongan wungkul. Buktina usaha beurang peuting hasilna can karasa ku aing. Malah perhiasan diinjeumkeun nepi ka can kagantian. Rek iraha bawa paling ge usahana bangkrut, moal aya kamajuan. Ngabohong wae ka pamajikan, bawa teuing digawe teh nepi ka peuting teh hotel meureun nya, alasan wungkul. Buktina mah pelesiran jeung ngapagawe nu geulis, keun si aing da moal cicingeun. Aing da boga pikiran atuh lalaki licik kudu dilicikan, lalaki bohong kudu dibohongan, rasakeun sia Kang Sugana. Ceuk mimin ngomong sorangan. Tuluy ngabijilkeun duit tina kutang harita keneh dibilang. Bari hatena deg-degan barang geus beres duit diadekeun kana dada. Bari tangah panon melong kana lalangit. Pikiran geus aya di toko sabab mimin geus heubeut tara balanya tara jalan-jalan ka toko. Loba duit ayeuna mah. Hampir 300.000 tetela. Yanto teh bageur jeung jujur. Teu lebareun duit keun duit ka aing, mikeun duit ka aing padahal mah jasa aing teh sakumaha gedena ukur mang neangankeun jumlah duit tina catatan Kang Sugana. Muga-muga isuk page to aya di nu kieu lah. Ceuk mimin bari ngasupkeun deui duit kana jero kutang. Jung nangtung saterusna asup ka kamar. Jam 1 beurang salaki mimin datang atuh mimin teh rada reuwas. Sok sieun kalakuan anak kanyahoan ku Sugana. Tapi teu nemongkeun reuwas gancang nyampeurkeun ka salakina nu kakara turun tina sedan. Mimin ngabagiakeun someah naker malah mah Sugana di kaleng diajak ka jero. Kumaha Kang beres asana teu acan pada melan teh. Geuning mun siang keneh ayeuna mah mulih teh. Ceuk mimin semu ogo. Padahal hatena mah deg-degan. Beres dah, teu ngadeluk wae digawe ari Minggu mah. Urang ngontrol ka proyek sabab teu pre digarawena ge. Ngarah tere beres malah mah peuting oge teu eureun, kumaha diimamin teu aya naon-naon. Ceuk Sugana bari gek diuk tuluy narik napas jero kawas nu capek. Teu aya Kang. Da unggal dinten ge teh aya kajantena naon-naon atuh tapi abdi mah sok keueung teh Kang. Tatangga ge teh anu nanya-nanya acan. Nah bet kitunya di dieu mah di Jakarta. Kumaha teh nya Kang nya? Ceuk mimin tuluy nyelang heula nyokot cai enteh. Sok dituna hareupeun salakina. Wah teu aneh. Sabab kitu biasana di dieu mah ku mimin ge tangtu kasaksian. Imah-imah gedong nu ngajajar di jalan ieu kenca jeung katuhunana di benteng luhur pisan. Panto hareup di pager beusi. Mun aya semah teh hese rek asup atuh. Atuh sajabati kitu nu baroga imah sibuk ku pagaweanna sewang-sewangan. Init isuk balik poe krek iraha patepungna jeung tatangga. Nu matak pantes mun tara aya nu nanya-nanya acan teh. Sing sabar we. Sabab kieu kanyataanana moal bisa dipaksa kudu kawas di lemur urang atuh. Kitu we lah. Sugana nerangkeun nu jadi sababna nurutkeun pamanggih manehna. Mun kahartos ari kitu teh mah Kang da leresnya kanyataanana kitu.
Nanging kumaha carana supados abdi ulah keung teuing? Cik atuh milari akal anu sae, nah milari babu, nah milari tukang kebon atawa naonna tukang da abdi teh sok ngeuli sorangan teh asa keung jeung lalawang. Unggal dinten ukur cicing di imah teu puguh cabak. Ta ayeuna minggu kumaha upami jalan-jalan, Kang? Mimin ngajak ulin. Lantaran ti saprak cicing di dinya can kungsi diajak jalan-jalan ku salakina. Min, akang esok hayang kitu tetapi kahalangan ku pagawean nu taya saatna. Oge mun datang ka imah capek pisan. Wayahna we lah nya. Ulah hayang ayeuna Sugana minggu hareup mah bisa, akang teh capek ayeuna mah. Jawab Sugana. Manehna teu nyaluyuan kana kahayang Mimin puguh we meuni nyentug kana hate Mimin. Sabab unggal aya kahayang tara aya nu dicumponan. Mimin ngahulang hatena jadi inget deui Kayanto nu geus tadi janji ka manehanana rek ngajak ulin. Nah, kalaka ngahulang Min, amak ka akang Sugana rumasa salah. Teu malire kana kahayang nu jadi pamajikanana. Henteu abdi mah teu amak ka Kang Sugana. Henteu nanging sedih we Kang. Ari rasku nasib diri. Bet kieu-kieu teuing atuh sajabi ti kitu hawatos ka akang. Nu ngadamel siang wengi kanggo ngabelaan abdi. Tah kitu pangna abdi ngahulang bae teh margi abdi teh teu tiasa mantuan ka akang. Jawab Mimin ngabohong teu wani ngabejakeun usanyana mung hanya kal waktosna ka Bujang Seep.